Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27. Wa dzalika sareng ari itu satana anal mustadila eta saestuna jalmi anu ngalap dalil bihi ku Allah ala ghairihi kasalianti Allah aropa tah eta terang mustadil al haqqo ka Allah wa huwa sareng ari al haq al wujudul wajibu eta aya anu wajib li ahlihi pikeun ahli hak wa huwa sareng ari ahlihi Allahu ta'ala eta Allah ta'ala alam yusbit tegesna ente netepkeun al mustadil al wujuda kana wujud aya ilalahu kecuali pikeun Allah subhanahu wa ta'ala wa amal hawadisu sareng anapon ari pirang-pirang perkara anu anyar pahum tah eta ari hawadis adamun mahdun eta eueuh anu meles pas bata mangka netepkeun al mustadil al amro kana perkara wa huwa sareng ari al amro al hawadisu eta pirang-pirang perkara nu anyar al adamiyatu anu bangsa eueuh min wujudi aslihi tina aya asalna amr wa huwa sareng ari aslihi Allahu ta'ala eta Allah ta'ala ai ja'ala tegesna ngajantenkeun al mustadil wujudahum kana ayana hawadis mustafadan kana anu di ala faidah min wujudillahi tina ayana Allah ta'ala alladzi anu qobala anu malawanan ladzi hum ka hawadis wa dhaharo sareng dhahir ladzi fihim di hawadis pawujidu tuluy dipanggihan hawadis wa ila jeung lamun teu ja'ala pahum tah ari al hawadis adamun mahdun eta eueuh anu meles finadri arbabi syuhudi dina paningalina pirang-pirang jalmi anu ningali ati ka Allah wal istidlalu sareng ari istidlal ngalap dalil alaihi ka Allah alal aksi eta netepan kana sabalikna mimatina perkara dzukiro anu parantos dicaritakeun emak li annahu karna saestuna mustadil istadala eta ngalap dalil mustadil bil majhuli ku perkara anu disamarkeun alal maklumi kana perkara anu dikanyahokeun wabil adami sareng ku eueuh alal wujudi kana aya wabil amri jeung ku perkara al khofi anu samar alal zahiri kana perkara anu zahir al jali anu pertela wadalika sareng ari itu istadala li wujudil hijabi eta karana ayana hahalang wa wuqufihi sareng cicingna al mustadil mal asbabi sartana pirang-pirang sabab waila jeung lamun teu kitu nakul tah ngucap anjeun anahu min adamil wusul lapad innahu min adamil wusul innahu saestuna istadala min adamil wusuli eta tina henteu na nepi pamata gobata iraha goib Allah ay falayasu tegesna teu sah istadala lianau karena saestuna Allah mata goba eta iraha wae goib Allah hatta yastadala sehingga yen ngalap dalil
yastadila sehingga ngalap dalil mustadil alaika Allah bil asyai ku pirang-pirang perkara al hadirati anu hadir. Wa ma tabauda jeung iraha jauh Allah hatta takuna sehingga yen bukti naon al asaru pirang-pirang tapak hiya itu asar allati eta anu tusilu anu nepikeun lati ilaihi ka Allah ayustadala tegesna dialap dalil bihaku asar alaihi ka Allah li annaha karena saestuna asar la wujuda eta teu wujud eta tetep laha pikeun asar mahu syaratana Allah inda ahli syuhudi nurutkeun ahli musyahadah anu nyaksi ka Allah hatta yusihila sehingga yen nepikeun asar al ilaihi ka Allah. Amal mahjubuna anapun ari jalma-jalma anu kahijab anu dihijab kabeh fala yarawna taeta teu ningali mahjubun illal akwana kecuali kana pirang-pirang akwan perkara anu aya wayastadiluna sareng ngaralap dalil itu al mahjubun bihaku akwan alaihi ka Allah wahum sareng ari al mahjubun kismane tak kabagi dua bagian amatun teges nama anu bodoh wasalikuna sareng anu leumpang kabeh jalmi nu bodoh sareng jalmi anu leumpang kabeh lam yasilu anu tetarepi itu salikun ilamako misuhudi kana amatun wasalikun ilamako misuhudi kana martabat ningali ati ka Allah wal muradu sareng ari anu dimaksud bil istidlalil mahjubi ku ngalap dalil na jalmi anu majdub alladzi anu hasolat hasilahu pikeun mahjubun naon fakot ifakotun cager anahu eta saestuna mahjubun hina idin nalikana hasolat yulahidu eta ngalirik mahjubun al ghaira kasalianti Allah fayusbitu tulin netepkeun mahjubun wujudau kana ayana ghair biwujudi ku ayana Allah subhanahu wa ta'ala wa subutahu sareng kana tetepna goer diisbati ku netepkeunana Allah walaysa jeung lain non al muradu anu dimaksud annahu eta saestuna mahjubun yastadilu eta ngalap dalil mahjubun hina idin nalikana hasolat bidalil akli ku dalil akli wa nadril fikri jeung ningali anu bangsa mikir wallahu alam.